Lurah Semar Badranaya Astajingadawala. Disamper ku Raden Gatot Kaca pikeun ngayonan Yuda. Eta sareng urang nagara Trajutisna. Leres. Kacarios ieu Prabu Nalaka Suraboma nyata Raden Sutijate anu dina waktu ieu kalarsan aya anu sumping sedang nguningakeun kajadian-kajadian di paminggir alumampa muntah-muntah kayak ngagung Bos Gunawan sing langgam asih kakuring ngalacai kana rantang si banyu dina galengan si mabisna para kanca nyangakeun kawilujengan nyanggakeun kawilujengan melak supadi Jumaah melakna di sisi haur neda suka neda maaf bilih abdi langkung saur sindang layak marapatan cisarang ten lembur buhun samudaya kalepatan hapunten anu kasuhun ayun-ayun di ayun aku sinjang ukur lamungan sok aya kahaya kang ayun-ayunan dina sisi panglayan ukur lamungan nepi kamu ngalang-alangan jamparing pegat talina seserdetan pasini jalir jangjina di Tegal si awat-awat
rumungan ulin-ulinan urut ganjang jadi mondok ucing-ucingan buntut panjang bulu tilu dunungan sililingan mun aya durian milu anu jauh sok tibelan suka teuing lamun panggih suka teuing lamun panggih ti batang pegat durian suka dibeli ku pati suka dibeli ku pati tekayu mana jika pundung campedak di taluaran campedak mah di taluaran kasaha abdi nyali dumun menang katungaraan dan nerah ingkang ningali ingkang sampun prapta ya ingkang sampun prapta Rapunala ka Suraboma Duh, kasumpingan ieu patih kebo ireng hiji. Gunira ngandika kumaha kejadian di pangperangan tuh buah wah sadaya-daya pasukan angkatan laut Palih Kidul anu dipimpin ku si Jakatawang seep pula angkatan darat anu dipimpin ku si Antarja kalayan pasukan Orayu Wungkul anu Mararati dah atuh serangan ti luhur teu sakedik anu mati teu kirang anu korban pabala takdir pinang hurang daris kual sakitu mangga nyangakeun bobot pangayun timang trajebot enteng asina panjenengan kaget nera amidanget edan kaget nera amidanget kaget na kagiri-giri kaget nera ya ingkang hamidanget ya Paman Patih Kaboireng nun sadaya-daya Gusti Prabu lamun kitu sarana moal jadi pengesut ansur lebur papan karakteris daya halangan sidik kasalahan di si kakang sama Purwaganar karebut bojo kaula sungguh eta moda parantos kitu panginten buktosna nanging kayaan ayeuna nguningakeun sadayana warga masyarakat sapudeureunan nagara paburantah anu ngungsi Wah, leres banget. pangwangunan ansur aduh ale sampurno aya ulah dia bala tamtama iri gede hayu dit
akibatna perang teh. Jadi rugi salarea kan nya. Ngaran-ngaran perang mah anu menang jadi ruhak, nu eleh jadi lebu heuh. Nah. Tapi aya nu leuwih ti eta. Kumaha? Sagede genena perang ieu syariat moal aya nu leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Oh eta jihad balata. Kade sing hati-hati euy. Benar Kang. Tingali dulu mun coreng cangkih cukayan. Nagara acak-acakan. Kararebul urut-urut bom. Bom. Urut-urut bedil. Nya gedung-gedung aranc. Pabalatakna mayit teu. Kuatir Nah iku kitu teh mah heuh da bongana atuh da raja nu ngajak perang na. da lulup. Nya pasti ngalibatkeun negara. Benar. Jelas. Hah? Raja. Tah ieu tina pribadi itu memawa ka negara itu. Harus. Saya teh ketempuhan. Mata kade lamun kageuleuh lamun kageuleuh pribadi ulah dibawa kana kageuleuh raja. Komo nu boga jabatan maka. Heeh. Urusan pribadi mah pribadi we atuh. Selesaikan Karena kedudukan. Lain saeutik itu cermin atau contoh euteung ti baheula. leres. Raja anu tina maksud pribadi memawakan negara contohna dasa muka baheula dina zaman Ramayana. Beh ditun zaman Rama Kawalon. Oh. Lah ditun bisa nama tere. Kapan maling Dewi Sinta eta teh tina pribadi teh. Pribadi. Awal. Memawapan ka negara nepi ka hancurna. Tapi kaludes akan. Oh. Tapi eta Gusti Batara dina negakeun hukum adil euy. Duh. Teu ponteng kanu koneng teh. Teu cieut kanu hideung teu ponteng kanu koneng heuh. Aduh. Pada Melayu Luar biasa. Doh, eta Pasukan inti wungkul atuh da. luar pasukan khusus. Bawa angkatan darat si Antarja, angkatan laut si Jakatawang, Lars. angkatan udara kata-kata hei meujeuna urang patutunggalan ada jeung aing sahaja kuna aku hora wedi. Saya mun teu salah kungsi bantrok baheula jeung aing. Wah, kantos bulan. Dina zaman Gatot Kaca ngegugat baheula dina rebutan benteng Kikis. Lamun teu salah ieu sia terjajah. Teuing apa kene? Apa kene? Tah. Kungsi aing panggil jeung jelema ieu baheula. Hehehe. Apa kene ka abdi apa? Saha Kosim? Halusnya ngaran dewe Kosim. Halus Kang. Ganti we ayeuna mah ku Kosim. Alah. Nya. Antarja, ya. Sok aja urang anu telu ampar tiga jeung kaula. Hah? Apa eta nu dimaksud ge? Wah, Geura aku ku sampean. Naon? Poe ieu modar sia. Dina detik ieu ge teh aya halanganna aing. Bon, lain kali. aling Kang. Aling. Bilih kirang tenaga sama teh abdi. Pemanjaman. Ya Pak Haji Sidik, Pak Haji Sidik. Beres. Ale. Beres. Geura tungkul kana jukut tangah kasarapan pililiankeun dunya dua pasangan. Kulon wetan kidu kalian berang penting lodong hiji pasangan salabeuna laki. Waduh, nepi ka nu lulung kitu. Kos penyiar. Aya gitu, beda nu tereh modar mah. Benar. Maju, dor, bin datang.
nepa tunjang tunjang maju nepa tunjang tunjang sapa kuat sapa nyangga sapa kuat nyanggalarane lara-lara kapilara Ayo, motor. Sasing paingannya tak tersangka serbuk sebarang. Aduh, luar biasa. Gatot Kaca aing minta supaya jeung si Gatot Kaca tarungna aing hayang seueuh aing lah can rumasa aing baheula eleh teu sudi aing jeung si Antarja Kurang final teu sudi aing jeung si Jakatawang setrek hayang langsung jeung anu geus kasohor anu ngaran Gatot Kaca. Ayo. Saya. Kaulah Gatot. Gatot naon? Gatot naon? Gatot kajeleng. Mun teu salah ieu anak si Semar ieu. Geuning kuninga. Alah. Sembah kapihatur Raden. Gusti Prabu. Teu sudi aing disemahku anak kunyuk. Aing maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca. Urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh. Aing nyaho meureun maneh oge. 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup. Sami atuh sareng abdi teh ajian teh. Salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup. Ya.
tapi abdi mah 1000 kali pae 1000 kali 3 moal kilo maksudnya 1003. lah datan nera tangga demam tuli datan nera tangga demam yang pamulingan rana Irah Kingkang Prapta tenangkeun kan tenangkeun ada tenang ya ge alah lain euy yan karasa sia dibanding waing memang Kang langkung ti payun mah semah kapihatur teh sudi aing dari mana Wah, ieu teh pancen ti Batara pikeun baehan aing leureuh kunaon atuh salira tebet ngalibatkeun nagara anu temahna kapan dugi ka ansur lembur papan kartulis nak bade ngeureuyeuh memang kapuguh salira nu diktialana ayeuna mah rupina moal aya hampura baheula aya hampura lah palang siang kuateh kayak Raja Pati kan. tapi gede nama gede itu tuh gede nama Wah, tapi dedeg ka dieu kan dia tulang, bukan tulang. leh tulang dudungan dewek mah lah Dudungan bukan tulang. Ai itu kamu. tiba heula sia teu bosan mamawa dukun kasaha teh ngomong teh kasia kurang aja Bos, kenai. diwarah ku aing geura Ulah. mina teh geus Gas. Nah, nafsu, kuman kan ulah nafsu teh pepes. tinggal ieu ke digisi ku aing mah baru ka naik Gas, kenai. kuman geus Ulah kana hate atuh kenai. tong dihalagan ka tuman Aiten beruku, sia tuman kan tuman gadil tuh udah siapa tuh menang dicarek tuh Itu menang dicari kirupna. liur Karena picilakan. ampun namun itu ditewak tuh teuing teuing geus gitu alah duh tungtung nama geuningan tuh dunungan uing dari patutunggalan Ah, gitu. gini si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depek alah Sageudahna we. ampun naon sia datang ka dieu pokona mah siling nek taluk atawa rek kumaha aing mah da moal taluk sia aya kitu urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina Gitu we mending nu enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek teh lamun nu ambak eta eleh Enteng teh mematikan. enteng mematikan nu ambak eleh Eleh gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah we dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itu lah. aing heula berarti di masa aing eleh ini pohon deh eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah Sing parah sing kanyerieun ya. si cacing sia teh teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu
cacing sia teh si bau kelek cacing kiliang waduk si gede waduk aing ge nyaho ka hakanan sia nepi ka kitu teh waduk waduk cacingan waduk teh sia teh sabenerna mah teu boga kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak di sapangalengan sabab sia teh mau engkol 2 tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok awida-wida teuing wah kuatan euy satang parah kuatan euy Si teu boga acara gitu. si teu boga acara terus aya kene si geus teu payu kata are-are gitu kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aing nya tegablek kakenyos Lain. si loba nganggur aya nama gitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar gitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna kuat euy geus nyaho maneh inung maneh nyaho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool Leuwih peuri. di aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui anjing ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui Peuri teman. parah Gusti cu agung balah cek aing oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok sia kabida tegerakeun kategan paeh maneh gatul kada ya tegang pati ilang dunya sawarga kunawi ayu apatan patah perlet sang bulan 14 tegel teu maneh Balumbang Timur jalan Gere Senapuan woi rasa hebat Kakang Sutija goblok nyebut ngaran aing keur ngora raja aing deh iya aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan Aya masih etik mah. ai karasa hai woi ayo dan aon sahabat abdi Naon nyabat naon icing atuh. sia woi again naon nyungkeun duit Kan ngaganggu we si eta mah. woi again woi ayamnya again mana
dek pipil sia. Mun dipikah geuleuheun si goblok. Peledak teleponukna kana irung. Sugan teh moal mundur deui. Gatot Kaca. Anda mah. Cing tong ditandung ya lah. Hayangnya. Ya. Tuh. Aya eta tekang dudungan teh. Beunang Kang. Babuk sekali deui. Hudang sia. Mina-mina teuy. Kan. Di kumaha teh? Banting we. Mun banting abdi keur ngorakeun ya. Masa ngabanting naon? Basa ngabanting banset. Dileget deui. Aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun. Leungeun cenah. Hah? Anu dibanting banset anu bareuh leungeun. Margi bansetna cicing dina batu. Pangintan. Aya we penjawab bener teh cenah mah. Sangga teuing euy. Mun kadegan naon? Sehingga ketika pungkur kitu teh ilmuna teh Sekedap lagi ngorejat. sakedap lagi ngoreja teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah. Kop antol mana mah. Di kop anta. Udah gan. Antap. Lan antap. Jejak. Iya. Singa main tadi leuwih hati kitu we. Tuh kan. Sing leuwih peuheur ge lah. Lain sadarnya. Nya, lain sadar. Kalakan neugdreug. Neugdreug jelemana. Wah, nya kurang batu. Kan? Naon? Tamihan. Naon tamihan teh? Eta tengeulan. Tamihan di tanaga teh sakedik. Ya sirana kejar cenah urang. Bakating kupika geuleuheun, tamihan pandanganan aku teh ucing. Wawalkeun ka maneh? Wagan heula raosan. Da bae leh ngomong sih eta mah. Leuwih teh si Junet teh mah. Ya. Kunaon riret agan? Mereka kesempatan ke manehna keur narik napasna. Ngan di lebah dieu wa. Naon nun? Agan naon ngaleos heula? Diuk. Lah diuk. Antang kotor di dieu ya. Ai teh mau jauh jeung dudungan teh. Wa pulat. Kumaha nun? Tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut mode kieu. Sedengkeun kudu disetorkeun teh layona antara pikawartoskeun maot. Saha teh? Eta kakangna Lakasura. Ai kitu? Ieu teh setiap antara kana taneupan hirup deui. Kungsi baheula di parangongan. Laras, tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh ka luhur. Rag-rag hirup deui. Sanajan ayeuna di kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh. Ingat tuh kayaknya Pak. Jangakeun kawas sugan wa merek kamandang. Wa sasireun sabeujereun wa. Cing kumaha teh. Ingat tuh kayaknya wa tulungan wa. Akang mau lah nyebut kuat. Kasa sia teh nyebut wa teh. Kawawani. Apa we akang? Sumuhun. Agan? Iya. Sapanjang aya di dunya moal oleh hirup wae. Dunya teh kaum bumi ieu bumi we kitu. Kumaha wa?
di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer. Heuh, di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah. Dua poe geuningan sok nyupiran, supir tamajar. Atmosfer ieu mah. Atmosfer. Oh, atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos teh mah. Atmosfer teh nyaeta angin bumi. Ieu tah saluhureun eta aya hampa udara hampa luar angkasa. Ieu tah dina hirupna deui oge moal bisa ngarengha paeh deui. Margi di eta tempat mah teu aya oksigen. Teu aya gravitasi. Nya eueuh da ti Cirebon bijina ge. Naon gravitasi perginya mah tarasi eta mah. Tarasi tama jauh-jauh. Oh. Lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya. Wah, nya ada tah kolot. Apa atmosfer? Sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku. Geuning nyaho atmosfer segala. Nyaho gravitasi. Wah, kolot mah tuh. Nyaho hampa udara. Cek mana hampa udara naon? Pare geuning di mana eta taya eusian teh hampa. Hapa teh siap pelgum. Ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum tapak. Ai tapak mah tuh di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh. Tapak goblok sia. Ai tapak mau urut atuh. Heuh eta oge. Urut si ayah. Kurang namarip. Ai urut mah Pak dangukeun di mana urang boga rezeki jangan kudu daek ngurut yang ngirit eta mah. Ngirit teke. Ai ngirit mah di mana Bapak rek init, Pak abdi ngirit. Ngiring. Ngingeus nasib teh. Batur keur bingung deh ieu mah. Digalakan kulunungan ketika denger Aitan terojoli deui. Geus selek ulah ditu teh si burung. Kitu we sia mangga heureuyan. Supaya ulah stres. Ulah tiris teuing atuh Pak. Jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer. Jadi alungkeun we ka hampa udara. Moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan. Moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer. Dina asupna ge ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngaceleng deui. Kagantung sama cu. Geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu. Wah, boting geus. Paingan popotonganna teh apa? Popotongan Bapak di ditu di luhur. Sa. Nini anteh. Oh, bisa jadi itu teh. Di atmosfer teh. Heeh. Masih acara sia popotonganan lain ini anteh. Kau nini muntaber siapa? aduh Nuhun wa kaharti ku gaula. Eungeul heula di dieu. Mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja. Kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka. Siap wa. Wilujeng. Permios. Ah, nyaho ti mana teh? Kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula. Sakola jauh. Nyaho di naon sia mah? Ucu baca getara.
hirup kurung batok teh euy. Batak itu tah bukannya Dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang. banyak Atuh ti bebeut keneh meureun. jangan haitkeun kana. Meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya. Heeh. Wah, modal sia. Woi. Aman praja musti praja di kapal matan dan tahu sesa sabta purungu bajiring tapak nela. Tolong. Woi, iya woi. Woi, ai. Wah. Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa. Malahan sadayana ge araraneh mansatna Gatot Kaca istuning teu katingali. Dahsyat itu. Dahsyat pisan teh mah. Hah? Dahsyat pisan kurang dudungan. Ngejius ka luhur. Ngangge kekuatan Braja Musti seunuan. Kawas jet. Ngebul we hasil itu. Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi. Ya ieu. Kalayangan di hampa udara. Masing pate tua kadaya. Cing salamet, agan cing salamet. Alhamdulillah. Mangka ningkus nepi ka itu mau bisa ngarenghap dulu. Moga-moga we tiasa mulih deui. Amin. Tah ieu anu dipi ka Melang jadi bisa balik deui. Oh, jadi kayak gitu akang. Halo, palang siang lu. Palang siang naon ya akang. Anjir. Halo. Selamat agan. Selamat wa. Halo. Ji, selamat Ji. Selamat Kakang. Walah, Bang. Tugas tadi Gusti Batara eta mah euy. Sumur ti Ramana. Yen tetep Sutija teh Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teu boga anak marawat duanana. Sumohon Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin nya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener. Da loba ieu masalah anak dipiningan. Dipiningan dibela. Dibelaan. Sarua we jeung ngarojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Oh nyeta kitu. Ya. Bulan. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Suraboma. Sumohon. Sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna. Laras kan. Atuh ku hal sakitu hapunten dina sagoro pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy. Ya. Nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sibarasari tutup lawang Sigotaka.